Aya deui ciri jalmi anu simbol Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min. Jadi simbol kaberkahan teh Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa. Lamun urang nyebatkeun Masjidil Haram kaberkahan teh asa pantes. Tukang ibadah pan seueur jalmi ibadah dina Masjidil Haram. Seueur jalmi anu ari ibadah salat teh berjamaah teh teu aya ditutup toko teh di Masjidil Haram di Makkah mah kitu. Anu sedekah oge ibu teu nyandak tuangeun oge tiap ka masjid aya nu masihan sedekah. Balageur di Masjidil Haram teh seueur jalmi nu syukuran eta teh. Jadi lamun ninggal Masjidil Haram teh simbol syukur ka Allah. Sadayana jalmi di Masjidil Haram teh naon salukuran nyata ibadah seueurna mah. Ari Masjidil Aqsa cenah naon? Masjidil Aqsa mah simbol sabar eta. Matang Allah masihan kaberkahan teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram mah simbol syukur, Masjidil Haram mah simbol syukur, Masjidil Aqsa mah simbol sabar. Urang bebas ngaos, urang bebas damel, urang bebas tuang, urang bebas ibadah. Wargi urang di Palestina kumaha ibadahna moal aya jalmi nu tiasa geus model kieu, kumaha tuangna teu jiga urang raos tuang hes tuang. Ieu teh simbol kasabaran teu aya ngau ditu mah. Orang Palestina sama sabar. Pan urang nya teu boga 50.000 oge seluruh kesah. Gusti saminggu deui dina doet 100.000 deui kumaha? Riuh urang mah. Ningali na tempat beas beak 5 liter deui jabari 2 minggu deui gajahan teh geus riuh kitu urang mah. Padahal dulur urang di Palestina sabar teu gaduh artos teu hese dengan ayat dengan mereka tapi ngeluh simbol sabar. Dan mulai kita urang subhanalladzi asra bil masjidil aqsa ieu simbol syukur di mana syukur gaduh nikmat syukuran ka Gusti Allah di mana keng musibat naon sabar. Ya, tamawi dina sasi Rajab ieu doa nu dipanjatkeun urang ka Gusti Allah teh